aku bahagia jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing rek aya naon nyari menang rezeki geloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Sudah sih nyokot nyaman. Paling kita nyokot genju, bedak, susulan ku aing tahu. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Candi benerkeun wae ieu teh nya. PS budak angro benerkeun kepala konten meneh geus karetak. Assalamualaikum, keur naon? Waalaikumsalam. Iya nih tak benerkeun ieu da retak geuningan bapak udakan HS we. Kan angin topan meureun. Angin topan lah leuheung. Angin puyuh. Angin puyuh ceuk. Ku gede meureun. Leutik euceu ih. Kan manuk puyuh. Nah, leutik atuh ieu mah asbes mun sim kalebar ieu mah kos naon boang mah kalahkan sugan sim kalebar ieu mah. Ye, ece lain sing geleber-geleber. Itu teh retak. Kena angin puyuh. Lain jika kalakai itu tak menggantikan itu ke bapak budak kan HS eta tadi. Atuh ce boga salaki kos kitu mah mending digadekeun pake meuli beas. Beureunan seubeuh ka urangna. Keur naon boga salaki ngedul. Kos salaki urang tuh unggal poe. Unggal poe naon mun entam tot kitu gawe. Naon? Lain HS sarua. Iya kitu mah sarua atuh ceuk maneh teh mending kana pampenon salaki urang. Kenek kehed meureun. Ai euceun naon eta mau naon? Ieu urang ceuk teh di warung Cisila tos meuli panaselin. Abe kulitna rada bodas saeutik supaya tah salaki bertahan di imah. Yang geus atuh ceuk urang moal lila-lila nya itu budak karunya di imah. Moal mantuan. Mantuan kos kitu urang lain pagawean awewe kos kitu mah pagawean lalaki atuh Pan pake taraje meureun meunang. Oh aya tarajena geus disayur kamari. Taraje. Ih maneh mah parah ibu urang dibawa kabur. Atuh kajen eta mah ibu eta mah ku si Mumun dibawa kabur kita urang pokona teu ikhlas. Sabarodot teh nya. Urang balik heula ce nya. Ojig teu budak mantuan mah. Budak can dipepende bapana ongko can dipepende. Ojig nya. Ojig. Heeh. Nuhun. Langsungna. Aing mah teu bararisa awewe mah. Kewe nungguan bapak budak. Ieu hideng. Aya nu teu kabeuli. Ampun, teu kieu geus nini mah loba poho. Pan aing teh rek meuli apikson meureun saker ngerokan. Poho-poho teuing ku meuli apikson. Aduh. Coba lah balik deui. Lotor dapur di teh can dibarsihan. Kamari ieu panantas aya tamu, jadi teh loba nyanggu. Itu produk asli apa palsunya? Kita kue apa naon ieu teh aing teh sarah nyokot apa? Aya kue meureunnan ngeunah dihakan. Lumayan masa keur gaganjal. Gaganjal beuteung. Tuh udah aya lapar wae geuningan aya euker mah sok lapar wae sugannya. Geus 3 bulan teu emen. Asana teh lapar wae. Duh tingenan. Sakalian emen ngaborol ket teh meureunnan. Kumaha ieu cocokna teu boga deui. Cocokna. Sumpah wae cuman make karung. Mana salik kitu meunang teu dingwal peuting teh ngamuplek we, muplek. Ya, pamajikan mah tegas teu emen 3 bulan. Eta kunaon jelema teh nya? Ieu Ada cewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari mana? Ari ka mana Saro? Sareng haja ka dieu. Saro bete di imah. Atuh mani keren, mani geulis. Ari ka mana emang? Kos nu boga duit wae. Di Saro mah loba duitna. Jadi Saro mah kan bebas da ka mana wae ge. Kan randa Saro mah aku mah kumaha ge. Hayu atuh. Aing mah eleh kuranda, aing randa mah loba duitna. Aing boga salaki duit teh boga saperak-perak acan. Kumaha ieu atuh aing rek ngejo kita boga beas. Aisyah mah meureunnan beas loba di imahnya. Nah, dieu. Atuh Saro mah nya di Pak RT bansos. Enggak minggu dikiriman wae. RT. Heeh.
Merean wae kasaro. Ah eta mah aya maksud tertentu meureun. Ya tuh ngaranna mere. Pasti diterima kok saroh mah. Ieu aya lalaki barang bere aya waktuna. Kuduna mah ieu mah atuh. Ieu mah kosa teh aya kahayang meureun. Ya mungkin ya. Mungkin gara-gara saroh radanya. Kan saroh geus kieunya. Masa RT aja mah teh kagoda. Aya RT nangis aki-aki sia da. Aja nya mah duit mah. Duitna sabaraha ieu mah gaji RT atuh. Sakalian rek ngadeukeutan pejabat anu luhur. Ai pejabat udah ge jauh kudu ka Jakarta. Panoba itu di Lalegok oke. Pasti anu melakukan kaca di dia. Alhamdulillah surat talak geus dengan mumun. Sia milihan wae tas mereka asbon kai. Ya nasi. Sarah. Kabarnya ya Allah. Makin geus resi. Sehat alhamdulillah. Makin goreng sih, Cek. Sia makanya teh menyebut goreng. Bukannya tahu kok goreng. Paja heueuh teh. Kira ngarawan tumben si Sarah. Saroh nak ajakan Ulin, Ulun ka mana? udah ge bete di imah. Eta cenah si Saro rek merek asbon kai duit. Asbon. Hari jalan-jalan ka mana emang gilu atuh. Eta mah mau duit ini. Kebeneran ieu teh. Ayam Aya naon? Boga kabar gembira. kabar gembira naon atuh rek mere duit. Baca. Aing mah kan teu bisa maca ari sia teh sekolah SD acan. Rek ditolak. Tolak naon tolak miskin. Ieu teh surat talak artinya mumun ditalak geus diceraikeun jadi randa. Jadi randa. Oh, jadi randa tuh buktinya. Saroh hebat turna. Coba aing yang baca. Jadi randa. Kumpul-kumpul kan randa bebas lah. Dibalik kita surat talak. Oh itu artinya teh surat talak. Ditalak geus diserahkeun. Oh diserahkeun. Asal gerol mumun kami cerai maneh. Kan kamar ge mun hayang cerai. Lalaunan diukna man teh cerai atuh aing balangsak nu kieu. Diuk oge menising kocobrok ah. Lalaunan nah. Sok caritakeun kumaha bisa jadi cerai. Ya kan kambaran teh meureun mumun di KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Di kadek RT. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Oh, kadek RT. Di mana di kadek RT? Dan di kadek RT. Kieu inti nama. Bubuan salake inti nama. Nu kamari bareng teh bener. Inti nama mumun geus teu kuat hayang teh diserahkeun. Tah buktina. Ayam. Tapi susuna barekahnya. Heuh maneh. Sugan kereuneuh. Yuk sugat eusia. Heuh maneh mah hayang dipebegatin tapi kereuneuh. Emang si Sarah doang bisa gede teh. Kan make naon atuh aing hayang gede. Perawatan lah. Ye, Cek. Kunaon jadi cerai kitu pamali. Akan sebejaannya mumun teh geus teu kuat. Atuh teu kuat mah kudu ditahan abe kuat. Jadi tahan bareng nggak? Atuh ulah ditahan wae ai bareng mah. Laporkan kenya. Aing mah jeung salaki aing mah da satia. Tekan burut-burut ge. Salaki aing mah mun ajan burut-burut gimana. Legit. Asal laki siapa? Amun tadi dempetan aku siapa? Pasti ninggalkeun. Soalnya dempetan. Ye, aing jeung salaki aing mah hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Oke. Sarah, urang kan geus jadi randa. Ayeuna urang beraksi ngarebutan salaki baca. Pasti dong. Ngomong naon sih? Iya urusan randa. Emang mana geus sah jadi randa? Buktina tah. Itu surat sidang. Surat talak geus diserahkeun. Mana itu undang-undang? Mana ada sidang teh? Pacara kali ya. Ah mana nama nikah lagi di bawah tangan. Wah tangan teh kumaha teh ngalalarti. Iya. Kawin lari. Capek lu lompatan mah. Di mana rek bawa lompat apa rek kawin? Kan ngarti maneh, narsih. Henteu urang mah teu ngarti. Yang geus gerang geus yang salaki teh ngarti. Ya. Iya nya. Kayak mana kos kieu? Gerak cerai kan salah sia. Oh pan guludugna.
ini kudu aya guludug karek terpisahkan aing mah. Balaranya teh imah ge aing. Bener sih. Sugan teh maneh teh mun mawa nu kita mawa duit. Iya ngomong kudu mah ay bukti nya. Buka kayaknya. Bukti dek nangguan saya mah. Karena barang baru. Itu nungguan saha da ieu teh. Saha da ieu meureut. Saya kapan? Si Adong mah geus 7-na. Emang kemarin teh ngadeng pengumuman di musola. Ke matang puluh ke DG nya. Oh. Sekadar itu matang puluh. Teh ayam. Ya monyong. Ya jelema mah assalamualaikum. Mana? Mana cenah geus 7 na? Jalangkung. Cek saha 7-na? Pohara mana yang mana sih? Ka orang teh turun balad. Eta menaon mumun? Cenah direnya ieu teh surat talak tuh. Surat talak. Surat salah. Talak. Jadi mumun geus Tapi talak. salen maca pan mah naik sarua asa Udah tahu huruf mana nama? S U S U Ade tidagor R A T surat S A L A K salah. talak. Cika tuh buka. Talak surat talak. Ih, Di mana? Hai itu buruk geus kumpul kabeh ieu. Dulu ah. Geus ngumpul ka? Kumpul kebo. Mumpung ge penasaran tadi pas di bel teh langsung ka dieu nya beureut ece. Hai buru gura buka ke lamun laku urang jual. Emang naon sertifikat? Heuh pan sertifikat. Kunaon sih dibuka? Usu ara Dak mana muka suratnya meni lila pisan. Jadi randa. Jadi randa. naon sih? Naon ieu? Idi. Hurupan apa eueuh? gimana mah kosong. Sudah ditempuh dari komputernya. Cuman kudu dicaian. Lain, Narsis, Saro. Berarti mana nama janda bodong. Itu jadi meureun mun. Terjadi. Berarti mumun teh jadi randa. Dia sarua sorangan dua randa. Mari ieu teh naon atuh kertas kosong kieu da haek wae dibobodok ka budak leutik. Akan mumun teh nyaho tadi langsung dibawa ka dieu. Makana aya jelema mah Kudu teli. Teliti atuh. Teh jadi randana teh. Coba letak. Coba diletak. Emang naon we mah basa. Oh, letakkeun sugan bae aya huruf. Emang surat kosong. Besok aya hurufannya leh. Heeh. Kurang ajar. Teu kiihan. Ya kumaha jadina teh jadi mana teh jadi randa. Entah jadi randa. Entah ya. Janda bodong. Ih jadi janda bodong man Ini bodong. Janda bodong. Jadi terjadi jadi janda teh ah. Sugan mun kudu diletak eta mah kudu. Oh iya mah kudu diletak. Kurang ajar. Gerang. Diletak oge surat. Untuk hakan.